Sampurna nitih kana wanci nu dipalar mustari hiburan nu dianti-anti ti kamari kiwari parantosa yogi kalayan nu diantos-antos ti bareto ayeuna sejak mapang pangantin sunat sejak ti Kumpul sadaya nalo urang hiburan hayu padarani Bye.
urang hiburan hayu batur hararukun urang ibu ya ibu solalisa lihat sejatine wayang benjang ada mampu jadi paliput kadang-kadang bingung goyong terangan rungkap terang sehingga jadi mah hari jadi semua tuh di kesenian pamilakan ala nyepai sanes ngadapaunan tapi tuan kasarian sanes ngadapaunan tapi tuan kasarian pemajam kekuningan engkau mana palemanan pemajam mana pangrangunan orang asingah udah serangan pemilik kebenaran dari tempanan rahmat dari siapa rasa lauhigi manata diksa karena diri segala rasuk mantan diksa karena diri segala rasuk mantan diksa karena diri pemajan kekuningan leon meakon dewan palumangan pemajan pawangan orang asing hebat jika jadi ngabatu lalu ngalamun badeleku lurah tuh berasatu pangawangunan orang takut orang kudu bersatu pangawangunan orang takut orang kudu bersatu pangawangun orang
Bejoh mah pacar jauh raja turun jantung jadi ketmah sakuya bah saya basah saya untung mawanya di halangan nabawa senang kudu bepanggang yang eling sedang kucing yang makan piting kebaca bunga kemat semah aku basing penting apa siapa tinggal semua septiman sepati lagu apa kebaca nama kebaca nama suka di berkata Bahkan mati batang berkatiat Suka berkati Cai kopi Cepat di lorong Cai sernapi Kopi Pajak ketong Rintungan eli Kaleng mah Kandang ingatan Bahaya bayat di panggung malah seni malaran anjing kelanan punten kelanan kasep gelis kurang kali sunat satu acana hidup tunggang sisingaan pangdedel doa ti uwa pamugi hidup sing janten murang kali anu soleha anu tumut katuruk 10 guna pikeun bangsa negara katut agama sing janten murang kali anu pinter bager soleha gelis alhamdulillah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ambo yo anu lalajo kota kalobana mah imik anu ngajawab salam ngan tiluan bari gagaro eta oge deh apanan aya paripaos kieu urang sembung daun salam kaentepan ku manuk piit anu teu ngawaler salam teh eta teh keur bingung teu bogaeun duit cik urang uihan sakali deui ieu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo cek wah eta mah nyungkun daun salam daun saga daun salam daun suji anu ngawaler salam mudah-mudahan sing lebet ka surga kalayan enggal nincak haji amin jugjug amin haji sanu daek ditincak nincak haji katana suci nincak haji haji mahri ku sia leyak kadinya suka teh katana suci lain urang sembung sararehat sadayana bu oh sehat da amun gering mangaringku kayak nungguan anu ngalongo kayak rek sasalaman heula jeung ibu hajat ya anu mana ibu hajat teh la ilaha illallah sugan teh tadi mah Dede Lesti ya teh kotakan neungkasna ibu hajat didoakeun ku uwa lengser mudah-mudahan karugian perhajatanana sing digentos anu langkung ageng sing seueur anu ondanganana sing seueur anu gintinganana keun wae mayarana mah dan nungtutan ieu lah cek urang dijampean ku walengser ameh loba anu ondanganana mimik dengikeun ieu lamun hajat tayang loba anu ondanganana kieu jampeana teh ieu coba Bang bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asihan aing si ucing barang karek datang uang eong hayang nyopot tina hate hayang merek tina pesak hayang ngodok lep
bro kadinya ka ibu hajat mi biasa nama lamun ngajampe gitu teh ieu cenah keur udud-udud wae mah aya biasana lamun digemor mah kitu lamun digemor disembung teu kitu henteu biasakeun kaos ditu nah bapak hajat mana bapak hajat wah ilah ieu bapak hajat kos ua lengser keur ngorak kieu kasepna teh yo ayeuna mah ua lengser goreng patut soten lo bating nu nyoo we kokod monongeun cek bapak hajat mudah-mudahan ieu perhajatanna isi neng nu diarak-arak teh sing halodo amin ngabejaan ka urang sembung lamun hayang halodo hajat babari syaratna teh aya kitu aya syaratna teh neangan bangkong buduk geus manggih bangkong buduk mandian geus meunang ngamandian asupkeun kana karung talian sing pageuh gawingkeun dina papayon nepikeun ka sore moal turun ieu hujana ieu tong diawur-awur bu alhamdulillah bulungan iya teh ridho bu iya acis teh ridho batak dialungkeun ge teu ridho iya ridho bu mun ridho wayana tambahan deui cik arek ngiping heula cik kaul enjang laguna anu murah wae lah buah ngora ya buah ngora nyamiknya buah ngora wae lah nu ngora ya arek disumbangkeun ka nu butuh ya saha nu butuh oh aing butuh pisan buah ngora leungit sape teh ngadenge sora awewe mah ye pake larana abdi era pahajan eraku hidung bapana buah panas-panas kieu kalau bebelekukan. Buset kok ramai. Hah? Aing lalajo gila. Kok tadi jam 10 lalajo aing. Penari bujurna gara lede, Bu. Nya gara lede penari memangna ge bujurna. Buset, tinggal pamajikan aing bujurna kota kasih gede kokobok. Ye, bolo nyaman nih sakit teh aya Anda menang nyuntik. Nyaho menang nyuntik aing baheula keur ngora. Nyaho, eueuh tamik sia. Ayaan tah. Tah, kali itu saya tong deket-deket jeung aing atuh lah.
Oh eta bujur sia disuntik. Nah disuntik aing keur ngora hayang umum jeung batur teh piraku penari bujurna tepos. Buset batur mah urang sambung mah nu disuntik teh irungna geuningan da. Nya aing pan ieu bujur eueuhan aing ieu pan ayeuna bujurna ge kuat dilandina ge bujur cap semen 3 roda. Paingan ku aing dirampak kota kateuas tali nu bodoh. Buset kuat rame kieu aya naon sing ngarariung ieu. Oh iya rek aya nu karyaan. Oh, ayeuna ieu kawin teh laleutik keneh. Orang kali sunat ya teh. Oh, lain anu kawin. Lain nu kawin go. Oh, sugan aing anu kawin nya aing cuman mapag nu kawin wae tuh dah. Lain ieu mah ieu orang kali. Oh. Hah? Terus cepernan teh diiring-iringan ku ieu ku sisingaan. Aing ge baheula keur budak di Sundatan. Di Sundatan. Oh. Goblok. Piraku aing di Sundatan, di Cokel. Oh, aing oge nyaho cek indung sia ieu anak urang teh baheula mah dicokel. Nyaho di Cokel. Oh, ku garpu cenah perti taneuh teh ya. Di Cokel make linggis-linggisna tinggalin di dieu matak ngentet we nepi ka ayeuna. Alhamdulillah. Mending di dieu mah lain anu kawin aing lamun anu kawin mah aing sok nyeri hate wae tuh dah. Oh, nyeri hate kunaon sih? Aing ge pan baheula kungsi dikawinkeun keur bujang jeung parawan. Ah, elok ah. Ye. Oh, sia pernah kawin. Nya aing pernah meme jeung sia teh aing keur bujang jeung parawan dikawinkeun di ria-ria. Rek nanya ngeunah kene jeung nu diheula ngeunah kene jeung aing. Ngeunah kene mah ngeunah kene jeung itu mah beunghar sia naon atuh usaha sia kalau kikituan kos nguburung. Buset, hanas di bawa sia lang ngawirang aing disembung goblok. Yo, aing hajat atuh deui ieu mah mana papayon aing mah kuat papayon oge baheula kuat 2 hektar. Ilok goblok ah. Nyaho aing mah rek hajat ngarudak ngaruagan imah tetangga. Buset, tatangana kamararana cenah Bu. Nyaho aing hajat kuat rongkat teh keur bujang jeung parawan anu ondangan kuat loba banget. Oh, loba banget. Nya loba teh isuk meluk aing sasalamane leungeun patuker jeung batur kuat eungeuh ieu. Aing eta buset hajat sakitu rongkana aing nyeri hate pisan. Menang wiwirang. Oh, menang wirang kunaon sih? Nya aing isuk dikawinkeun sore dipegatkeun. Oh, bisa jadi dipegatkeun kunaon? Salaki aing kabur pada nyahon aing kieu nanangtung. Oh, urang sembung mah lamun ibu-ibu lamun kieu nagok da. Nyapan aing mah wanita na beda we rakitan. Aing teh atuh wanita bertitel. Oh, titel kos batur beureun kuliah nya boga gelar surjana. Emang aing kuliah? Oh, naon sih titel naon sia? Titel, titit ngagantel. Buset, pajat tinggal di pamajikan kota ka Anggeusna dangdana. Apaan pamenta ti Bapak Hajat? Kumaha cek Bapak Hajat? Cek Bapak Hajat di lengser ulah goreng-goreng dangdanan sing geulis Bapak Hajat rek nyawer geus ngajual imah. Yo, batur rek hajat teh hayang untung. Nya nyaho ku ngomong we cenah rek nyawer di lengser rek ngagadengkeun sertifikat imah cenah. Oh. Nyaho aing kuat saperak-perak can geuning. Oh, cici. Nya aing meni papanasan aing kuat dangdan aing kuat di jam 8 meni geus ngalalucur ieu. Susu lale kuat parindah ka tonggong. Mik. Yo kamari mah nabuh tadinya di Sukamelang. Gelungna kota ka anu nawar ieu. Nya emang heuh pan urang mah unggal manggung ge nu boga hajat kuat kabiteun ku urang. Ah ilok ah. Nya emang heuh kabitaun ku gelung urang teh pan meunang marancang. Oh mahal gelung sia. Nya mahal kamari keur manggung di dinya di Subang. Oh, Kuat ditawar 50 juta ku nu boga hajat. Oh 50 juta. Nya heuh. Bisa dibikeun teu? Tuh dibikeun ieu ku aing tibang 50 juta. Dasar bego sia teh ieu jual eta mah gelung mah keran beulikeun motor kos batur Nmax. Ih, itu mah 50 juta teh hayang jeung huluna. Jor teu aing ngajual gelung jeung huluna. Sasalaman heula jeung Bapak Hajat. Sasalaman heula. Ah, Bapak Hajat, sasalam Pak Hajat. Bu Hajat, Bu Hajat urang kudu diawuran geuning atuh awuran-awuran keusik atuh. Hah? Oh acan cenah. Acan awut nya matana Bu ku geusik. Mama tinta eta geus ngeupeul jeung urang lain. Oh, bener. Set. Bapak. Moal sasalaman ka Mama Tinta geus tilu balen lah. Hah? Tuh Bapak Hajat. Tinta sia ka babaturan keur kieu mah lain babaturan beda deui aing teh tamu sia. Tah. Aku Hajat. Buset tahun ditakelan belum aing hidang. Bapak tadi si sia sia mah. Buset. Geus neng Oh. geus eling neng lah. Nah. Kadia. Itu beloy itu besan. Ibu besan. Nah, Bu Hajat teh cicing mah cicing. Nah. Tuh. Mi hajat. Apa rek aing eta mah? Cicing heula. Tah, mi hajat ya. Enggak situ itu batur sinen kuat pundilak cenah nu nyawer. Nah, cicing heula sok nih. Dengekeun kadia. Oke siap kisahan duit kota ka 4 juta. Kita saperak-perak acan. Heeh. Sia mah loba emokna ieu pekeun. Oh aing ulah nyekel duit. Geus ngasadar ya urang kali urang cengcelekeun dina sisingaan. Ya. Oh sok cekal ku sia kadinya.
Ayo cuah. Oh. Atos. Buat tak coy. Wow. Pak Hajar, awas. Wah, wah, hei. Kalau terang anak ayam berawal. Pokoknya Ibu Hajar. Budidaya kesenian kesenian kebilang kehiburan harapan sauran jatuh jadikan sepunya bangai saya bahasa ngomong jadikan bananya baik apalah segera kasur akhirat kabar berbatur sangat cara diri seorang orang di Majalaya di cari kapasarku renungan abdi sadaya tanpa sekirang ngetabiku wah hei dadaku sampurasun ka Gusti Nusipat makhluk nalaksanakeun paring bahajat ibu hajat laksanakeun paring kesenian pamilikeun nyoten harus ngajak kalmonan lepat sudah ada sakkan tapi sebab Tuhan kawan singaluyun sabilan Bapak jalan ke kuningan mengapa jalan